Rupa-rupa ya saha sih nundan permen karet dina bangku aing nih saya napal kena celana bararagong ieu jelema teh terus Mang Utom teking nyarios kasar awon nya maaf Jang Eli kesal atuh da asa nyeri genggerong punaonnya naon mana Jang Eli aman teu insyaallah aman Mang Babra nemete mampai slok emas cuh aduh malek cucuk nanya tapi aman tuh main aman kapten sok sanos rada muringkak duh awak teh duh namun ngalok emas di mana Jang Eli tadi Mang Babra hanya kal ieu pais lok emas tina MBG geus teh tuh tek main bola moalnya kalakak ngabahas MBG ngabahas kedangan mulai wanya cumun priwit mulai barudak. Oh burulah main aing mah putus banget paling papan kabeh Persib. Sudah cek rajin hidung jelema teh siet kartu kuning euy. Kartu cuma itu lu aing didudut juga merek dipuncit. Astagfirullah Kang Gus. Antum tong emosi. Heuh ningalina juga abu janda. Maaf Oki Putros. Yos sok main deui. Oh tungguna aing disaruakeun jeung kerupuk dorok-dorok gubuk. Ku aing bola na. Dirubuk ku aing bola sih ya. Aing dikorek. Ulung nyerinya kali gubuk. Haram jadah. Priwit penalti nya ajang Persib cumuun. Hei, udong ya ngekeun. Azongnya kemana? Insya asukeun nya Mang Utom. Insya gempeur ieu tara-tara urang najong penalti. Mang Utom, asukeun. Hei Mang Utom, memangnya kamu tiasa najong penalti ha? Mundur we ari sia tong abang ngomong wae ge henteu jeung aing. Amit-amit, Mang Utom mah galak. Maneh company tong ngacak operasi Mang Utom nya cumuun. Gede amak saya mah cumuun. Geus saya mah jedok di daerah ieu cumuun. Cia. Anu punten, tampal katincakna. Nah, teu sawios. Halo Gusti, jantung mun bebeledakan aing mah ih. Kumpul kakarekeun penalti kurang tajong we satarikna bismillah habak. Alhamdulillah geuning lebat ya Allah nyangka bisa ngasukeun tina penalti kadarieu ningali orok abi mun lucu nya kamarnya we asa teu ngali latihan apaan saya teh digubukin nah ayo karunya aing kasih etam we loba keneh supporter timnasan waduh heuh nya eta teu mikir kana kitu ngaranna teh perlu dibawa ka Israel nu kitu mah nah hiji tah jeung nenek moyangna kaum pembuli ajankeun huluna loba penonton anu sok pinter anjing lah teu pantes di timnas lisian naon anjing eueuh nya teh pelatih itu tah kulub hui dibere tetring deh kulub hui teuing Mang bisa anu ngama lah peduli bagung hampura mau latihan tugas negara bos mental aman Tom tadi mana disurakan tuh ku supporter belah ditu aman Mang kalem tuh sing sabar we da teu kabeh supporternya kola santai we Mang kapeurih urang nek dijieun perah semangat eta sia-siakeun goa dingin bos dingin banget alhamdulillah ya Allah Gusti mantap Tom alhamdulillah lu Gusti, ini semangat untuk Indonesia. Ini temen aneh, hebat Tam. Ya Tonying, nyurungkeun namanya. Mata, mana terlalu semangat. Maafin ya. Baik dimaafkan. Lu aing udah kesetting bau kelek dia anjing. Tahan napas. Jang, buru umpankeun ke saya. Bagus, siap asupkeun deui etam. Siap, pelem mangole. Hadak. Gol deui wae etam nih bos tong ngaremehkeun aing bos atur nuhunnya Mang Oleh ieu kanu ngabuli aing dengikeun aing saeutik oge moal endak ku cungur busuk sia wae etam tong didengekeun sepancau mah siap atur nuhun Mang Oleh diganggu ieu babaturan aing king etam maraneh nek ngomong naon wae ge ku aing moal dengikeun teu penting ngadengikeun bubuk raginang gerakan sia hade aji alhamdulillah kersani Allah Mang Mamad lah selamat nya etam mana jadi man of the match atur nuhun pisan Mang Aju kelas king etam ya Allah sing ditarobatkeun lah anu gaduh mental pembuli teh sing disadarkeun yen pembunuh atlet nu kahiji teh lain ngan ukur cedera tapi pembunuh atlet paling kejam teh nyaeta bullying jeung rasisme tong maksakeun lucu etam cuan keneh main manehnya Sananta hihi si anjing emang lucu main si Sananta mah juga badut juga marmot teterlengan hungkul ini klub mah Persija juga badutnya naon maksud sia ngajak gelut nih bercanda atos jangan berteman marah-marah wae peringkat 3 mah ayeuna urang peringkat 3 teh engke mah bakal nyali peringkat hiji Persija mah the best team in the world atuh mana best team nya mah bacot heula we diheulakeun tong sok ngabacot hungkul maaf heuh da urang mah ieu mah heureui priwit mulai budak aing urang asupkeun aduh aing disupkeun
Inggris ya. Pelanggaran tuh sih kartu kuningnya. Kartu kuning cuma di body, untuk kartu atau di body lain cuma. Nahnya wasitnya tegas. Nah itu tuh jangan lili, kadiukun dong. Asupkan oleh. Aduh lobo euy. Alah ini borok aing nyeri. Ketau. Sakit. Bawani anan ngaganggu borok aing. Siapa gede-gede borok kene. Beting huluna kayak borok. Tuna naon ngahina keluarga aing, tapi tong borok. Anu nyeri. Udang sia budak si ajat sia. Mama ngaran kolot penalti. Mana kira urang tingali. Nyebutan kolot tuh semuun. Wasit. Awas ku aing. Aman sia penalti kan. Bejakeun badak ku aing ngaran kolot sia. Nyebutan kolot penalti cumun. Batalkan penaltina daripada sia disebutan Kosasi ku barudak. Gus tong ngajak ngobrol si Kosasi lah. Udah bah sia eta malah. Aku disebutan dieukeun bolana urang penalti cumun. Piliwit tajong cumun. Sia. Let's go. Nah, main aing tadi. Alat si John main aing dah. Siap. Asupkeun Mang Oleh. Heuh nyata. Eta mah kesel teu dipaenkeun tadi. Asupkeun Mang Oleh. Kumaha mikir asup sia. Wala sia. Untung kena gomong bolana. Wagah aing mah teh sing ngasupkeun tadi. Hayang duet jeung si Etam hese. Kudu ka urang kan suka nasup. Bener si urang. Kana gomong deui wae. Anjing ya. Ecik Bulgaria mah gomongna baradag lain kahayang mah euy pelatih teh nya si Beckham teh di awal dipaenkeun jeung aing duetkeun. Strategi pelatih meureun. Lah strategi teh anjing. Depan licik di Bulgaria mah gawangna tina gomong badag kano. Assalamualaikum sadayana. Sadayana teh selawatannya ya bareng. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul